Di Maraban sapi kersa. Alhamdulillah Ayah. Saha mana? Oh nu iya. Oh alhamdulillah. Apa bedanya Neng sama sapi? Kalau sapi hewan, kalau dia manusia. Manusia. Ini sapi naon? Ya mas sapi bingkang. Ente sapi rasa mah ya. Cat sok udah kubosin. Deng, da ngadu ate ka pangeran teh hayang anak sapi teh gitunya. Heeh. Hayang anak sapi limosin jadi anak sapi naon ya gitu. Brojo teh anu kieu alhamdulillah atuh ka abinya. Jadi anak sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat jumpa kembali dengan saya di channel seperti biasa. Ini saya lagi ada di kandang dan saya kebetulan di sana tuh ada pemiliknya. Ya, tuh itu si pemuda ganteng. Untuk lebih lanjut dan mungkin teman-teman juga penasaran, kita lanjut ke sana. Nah, seperti ini teman-teman kondisi kandang yang ada di daerah sini dan kita di sana ada. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, junaon atau nujunaon ini nujunaon? Kita sehari-hari maraban sapi. Maraban sapi. Bade naon di dia, bade naon, bade naon. Bade ngeprint Iya teh sapi deanya. Ya. Izin tuh kade. Punten atuh. Terus ieu sapi teteh Terus itu dua teh sapi teh Sumatera. Sumatera. Asli Sumatera. Sumatera. Sapi. gelis-gelis. Pantasan atuh bodas. Ieu teh mahal sapina teh teu kenging dipeg. Lah rasieun punya neng dea ieu sapi. Atuh pamin ieu sapi gaduh Neng dia mah. Abi aja jadi sapina di dia hayang di Paraban tanggal poe. Tapi ieu mah nya seandaina. Ieu teh nu dea. Bagus. Seandaina kitu nya 2 tahun di teh gaji. Jadi ya. Bade nyumang sapi. Ridho lillahi taala. Bade hiji, bade dua mangga. Kok mau 10, Pak? Eta mah Emang neng lamun aya nu nyumang neng kersa gitu ngagarap sapina ngoleksi sapi Maraban sapi kersa. Alhamdulillah Ayah. Saha mana? Oh nu iya. Oh alhamdulillah. Apa bedanya Neng sama sapi? Kalau sapi hewan, kalau dia manusia. Manusia. Tuh. Kalau sapi mah putih di kandang, kalau Neng mah putih di hati AA. Iya. Oh, Zizi. Ada itu ya guys vlognya. Jadi- Seandainya dia teh punya sapi. Doain ya. Oh jadi neng teh mengharapkan ada yang memberi gitu ya. Harapan bisa. Mengharapkan bisa kirain teh. Tapi kalau ada yang ngasih mah alhamdulillah gitu nya. Boleh di calling ke Ngeprint lah. Foto lah sapina. Kebetulan Tempel di dia. neng kebetulan agepannya tukang ngeprintan gitu tak mungkin ku bade pangadownloadkeun gambar sapi di print gitu. Fotona tempelkeun. Seganonya jadi aslinya tuh. Mudah-mudahan wah kan manusia mah hanya merencanakan merenang. Allah yang anu menentukan. Mau sapi. oh. Sapi jadi ngejar gitu aduh. Arisiana mana? Oh. Ieu teh tang. Ari saha neng? Ieu teh biasa. Ieu teh tangkulakna, ieu nu gaduhna dea. Oh, mohon. Tos sabaraha lami janten tentang kulaka. Kirang langkung Mohon. 30 tahunan. 30 tahunan. Gaduh, hiji anakan, ieu anakna. Jenis sapi naon wae nu ku adi ical teh? Hiji sapi limosin, Ah. anu ieu mah sapi priangan. Ayeuna sapi naon? Ieu mah sapi bingkang. Ente sapi rasa mah ya. Cat sok udah kubosin. Deng, da ngadu ate ka pangeran teh hayang anak sapi teh gitunya. Hayang anak sapi limosin jadi anak sapi naon ya gitu. Brojo teh anu kieu alhamdulillah atuh ka abinya. Jadi anak sapi mah deh. Teu Neng jadi ratu sapi. Jadi baheula teh aya cerita sapi teh lamun di Bali mah dianggap sebagai malaikat. Lamun di ya gitu nya. Jadi kentung ceritana. Tong. Pengkolkeun ke nu lain. Dia maling jadi ratu sapi. Itu ratu sapi. Tapi Paling teh suligar aya ratuna ratu suligar. Hayang jadi ratu naon atuh? Ratu aja. Ya Allah. Ari status saha? Kumaha ayeuna? Gitu murang kali. Terus gaduh murang kali. Ya mah.
Terus kita murang kali ya. Lain ente ditinggal teh. Sigana teh cocok ya. Cocok sama mana? Sareng ieu. Iya. Mohon. Sareng ya. Sareng sapi. Sapi. Sareng sapi cocok. Cocok. Jadi ieu teh bae diabuskeun kana channel YouTube-nya. Heeh. Gitu. Gitu. YouTube ting naon tepung. Lu kan kana TikTok sigana teh lebih akurat mah TikTok. Untung atunya. Judulnya teh dia mirip sapi. Ya. Kiti bapana sapi. Jadi nyuhunkeun izin nya abdi teh teh bade di-upload ke channel YouTube di namianana teh teh Akis ya neng dia mirip sapi gitu. Mun tiasa mah diedit nih, jadi sapi. Abi mah mangga wae yang penting jadi artos. Dina gitu. zaman kiwari mah nya. Tah gitu. Ku pangabutuh. Tah Gitu. gitu. Sebutkeun anak sapi gitu nya. Ngan ulah soteh disebut turunan sapi sama teu narima kitu nenek moyang abi disebut sapi. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan ditonton ku tepuk tangan atuh. Apa dia aja ke HP. Itu tepuk tangan. Gitu. Ya nama kan udah peternak sapi itu mangga. Wah, anjir. Naon itu? Gitu. Tanean cenah itu jadi Atuh tangkul aku mah itu teh lamun hayang awet muda cenah tanean. Deut. diwudukeun. Lain diwudukeun piceun we da moal ngaruna awet muda mah awet muda we. Tapi aya deui ya. Naon? Obat anu naon anu bisa ditinyuhkeun tai sapi ditinyuhkeun jadi kopi di ieu teh. Obat ieu nya obat Sanes teh sapi. tah nu kieu ieu teh jadi obat ieu Eta teh. mah durukan da. Obat ieu naon? Sapi di Paraban usaha ya. Wabi. Ku abi. Itu usaha. Aya aku usaha. Wabi. Lamun eta nadodona kusaha? Wabi. Henteu ketang atuh kumanehna we. Oke buat pemirsa yang baru mengunjungi channel ini tolong dibantu like, komen dan juga subscribe. Terima kasih Neng ya. Yuk dadah.